Ah yakin yakin mah paling nikmat ngopi wa. Geus nyantai wa yakin wa. Alhamdulillah bieu teh pasti kebon Heeh. nut Heeh. karek kuih wa teh pasti kebon Oh, eta make topi sensus pertanian segala geuning aduh hade we. da wa mah petani meureun kitu mah Oh, wa teh. oge cinta kana pertanian Pertanian naon atuh wa teh teh? ayeuna teh anu utama mah wa teh jeung hampir sadayana masyarakat di dieu di Pajampangan meureun nya Heeh. keur ngabudidayakeun sampe alias singkong Budidaya singkong alias sampe. laras. Budidaya berarti meureun pepelakan gitu teh budaya nyawanya. Budaya atuh mangnut sanes budayut eta teh. Jadi aya kecap ngabudidayakeun nya. Misalna ngabudidayakeun naon teh cabe nya pertanianana. Eta teh pertanian teh lebet kana salah sawios budaya oge. Jadi ari pemahaman jadi karena budaya heula ieu nya ngobrol saalit. Ari nu disebut budaya teh mangrupikeun tradisi anu turun tumurun ti luluhur ti karuhun gitu. Anu disebut budaya hampir naon teh ngawengku karena sadayana aspek kehidupan budaya teh hampir ngawengku ka coba sadayana. sok contoh-contohna kumaha Pakaian di antarana eta budaya. Terus kadaharan terus teh terus aya deui naon teh bahasa puguh eta mah nya bahasa mah minangka pang utamana dina budaya bahasa. Terus pertanian, perdagangan, terus naon gotong royong di budaya eta teh ulah gagabah mentak oge ketika urang nyaritakeun anu disebut budaya atawa urang ngaku-ngaku budayawan misalnya. Sementara orang teu paham budaya teh kacida legana eta ari ieu geuning lamun arek pepelakan misalkan melak pare atawa naon geuning sok aya sasajen nu karitu teh nanaonan eta teh. Eta teh meureunan filosofi ari nu kitu mah nya. Jadi balik deui ka urangna seperti baheula aya budaya anu disebut mitembian. Tah naon mitembian teh? Mitembian teh arti mah ngamimitian. Nalika urang arek mimiti melak berarti urang teh kudu naon kudu amit nya. Anu gaduhna ieu alam meureun nya. Allah Subhanahu wa taala harus teu. Carana meureunan ku ayana mitembian teh urang teh ngucapkeun bismillah jeung saterusna ka ditu nya arek mimitian melak eta tatanen. Terus lamun dina naon panen yo panen raya kapungkur mah arek pare huma arek pare sawah naon wae nya aya nu disebut budaya mitembian deui. Samalah di dinya mah aya nu disebut nogog nut. Naon aya nogog? Nogog teh mangrupakeun ceuk bahasa nut mah sasajen. Aya kupat leupeut tangtang angin nya nu kitu. Aya rujak roti, rujak cau, rujak kalapa jeung rujak-rujak nu lainna. Jang naon eta teh? Nah, mimitina mah disimpen dina anu disebut pupuhunan. Pohon lah pupuhunan teh tina awi nya. Luhurna dibuleudkeun jiga aseupan di wangku, disimpen dina nyiru leutik alias cecempeh eta kadaharan teh. Beres anu ngaranna punuh teh sesepuh kolot ngadoa meureun ngijabkeun nya permohonan ka Nu Maha Agung bahwa meureun urang teh intina mah syukuran yeuh nya arek panen tadi sasajena eta mah disuguhkeun ka jelema anu arek dibuat. Jadi lain di dahar ku jurig da teu beukieun ari jurig mah. Ngan meureun sodaqoh ngan carana seperti kitu ari tradisi kolot nya. Pinuh kunaon ku silib teh gitu. Pikiraneun lah intina mah. Nah, ari ayeuna mah geuning tara aya kikituan nya. Nah, eta teh meureun salah sahijina da ari budaya mah sok saling berpengaruh nya. Misalnya kebudayaan orang nu asal kepengaruh kebudayaan nu pendatangnya. Lila-lila mah aya istilah paribasa naon teh tradisi nu jadi ciri budaya nu jadi cara luntur bisa luntur ku waktu las ku mangsa. Lamun urang salaku seumpama urang Sunda punten amun urang teu ngajaga kana kebudayaan urang eta gitu. Jadi tadi teh balik deui budaya teh lain hiji sesuatu anu berbahaya karena akidah henteu ceuk apa nu. Da anu ngaranna budaya teh tadi teh hampir ngawangku sadayana aspek kehidupan.
Ari budaya teh asal kecap budi sareng daya. Daya. Ari nu ngaranna budi teh sesuatu atau hiji perkara anu luhur ya, nu terpuji anu hade mah bisa diganti. Ari daya naon? Daya mah upaya, ikhtiar menuju kana kehadean. Cira tadi ya budaya peternakan, budaya pertanian, seni, merenya pendidikan yang lain-lainna eta kan upaya orang kan menuju kana kebaikan, kehadean. Jadi simpulna mah kieu, kabudayaan ngalahirkeun peradaban. Tapi peradaban moal bisa ngalahirkeun kabudayaan. Sabab peradaban teh mangrupakeun naon teh disebutna teh nya kecerdasan lahir batinnya eta teh nya. Artina teh nya peradaban teh kecerdasan budaya lahir batin. Bener teh? Bener. Jadi geus cerdas lahir jeung batin. Sementara cerdas jeung pinter teh beda artina pan. Ari cerdas naon atuh? Jelema pinter cantang tu cerdasnya. Jelema cerdas geus jelas pinter. Jadi ari cerdas mah cek orang Sunda, iman, takwa, sarta ngagaduhan akhlak anu mulia. Ari cerdas mah kecerdasan muncul di mana? Tina ajaran agama nu jelasna tina prinsip beragama leres. Sok moal disebut beriman bertakwa lamun teu beragama. Bener teh? Lamun teu beragama moal boga akhlak anu hade deui. Jadi antara agama budaya ulah sok dibentur-bentur keuna nya agama nya budaya bebarengan. Tapi gini sok aya wae eta anu ngamusrik-musrikeun budaya teh. Sepertikeun sasajen canu kitu terus yang jawokan canu karitu geuningan eta teh musyrik cenah. Eta mah kudu ditelaah heula cing jero. Jadi entong telak-telak sing telak-telak sing teliknya, telekkeun sing yakin tong ka ngamusrikeun da. Ari ngaranna musyrik mah lain sekedar budaya dina hal-hal sepele ge bisa jadi musyrik, bener teh? Eta mah kudu didalami istilah nama dipahami heula ari budaya teh naon sih? Ari jang jawokan teh naon sih gitu. Da seperti urang nyair lauk di walungannya, pan anu disair beunteur anu keuyeuk oge ngarilu. Nya bener teh runtah ngilu. Talebah dinya urang boga akal jeung pikiran, kira-kira adat istiadat budaya anu teu luyu jeung akidah mana kudu dietakeun bener teh. Tugas urang teh memilih cek bahasa ieu nama meureunnan bener teh. Da anu disebut tadi jang jawokan rupa-rupa nu aya jang jawokan anu terindikasinya samemeh leluhur urang nganut agama Islam aya anu ti dituna tina Hindu Budanya. Terus aya oge jang jawokan anu geus kacampur ku naon teh ku spiritual keagamaan Islam. Jadi anu seseueurna anu dianggo ayeuna dina jang jawokan teh jadi budaya anu mengandung nilai naon disebutna teh nilai spiritual keagamaan. Jadi budayana aya, spiritualna aya. Contoh gerak kumasok yang jawokan lamun urang arek sare. Ya kan biasa lamun arek sare teh maca naon teh Bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ya. Bismika amut. Nah, beres eta teh aya deui jang jawokan cekolot orang Sunda mah. Kumaha? Tuk turu ati tanghi roh madep maring Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bener teh? Salah teh eta jang jawokan. Ari hartina teh kumaha nya eta? Tuk turu meureunan urang panon mereup sarenya ati tanghi hate mah nyaring ka saha inget ka Allah. Roh madep maring Allah, jadi roh urang mah yang harup ka Allah bener teh. Zikir saleh sumele sajeroning saleh teh kitu. Geuninnya ari bener-bener dihartikeun mah hartina teh teu pajauh ti keagamaan. Jadi cek wage nilai budayana aya mangrupa bahasa teh nya. Terus nilai spiritualna ge aya. Kira duk turu ati tanghi roh madep maring Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana salahna sok ku para ahli bahasa atau aku para ahli filosofi sok lamun eta semacam anu model gitu disebutkan musyrik lebah mana musyrikna itu da eta mah meureunnan hiji tarekah nya orang Sunda ku bahasana sorangan pasrah sumerah ka Nu Maha Kawasa bari ditungtungan ku kalimah syahadatnya ku kalimah syahadat eta ku kalimah tauhid nya. Jadi arek nyebutkeun musyrik teh musyrik nu mana
ngan meureun aya di antarana jang-jawokan anu peninggalan zaman samemeh Islamnya. Aya eta ge ngan da urang ge pan tadi boga akal jeung pikiran bisa milah jeung milih mana anu sesuai meureunan jeung naon prinsip beragama urang terus teh dah balik di kana jang-jawokan jadi kemana we ieu mah meureun ngobrol teh nya. Kemana we? Jadi anu nyiptakeun jang-jawokan teh lain jalma biasa cenah urang. Nah eta teh kalimah doa meureun nya. Jadi nu nyiptakeun teh jalma anu boga karomah maunat meureun nya. Nyiptakeun eta teh karomat jeung maunat jelema anu diijabah doana disebut boga maunat lah gitu jelema lain tingkatan urang anu bersih lah hatena utamana kitu. Tah eta teh biasa nama anu nyiptakeun jang-jawokan teh puhu ratu congo wali. Kumaha eta teh? Jadi keturunan ti menak Pajajaran anu geus lebet ajaran Islam. Asalna mah ratu nya puhu nama congona jadi wali jadi ulama disebutna teh dalem kapungkur mah. Oh, saperti saha tah contohna? Kanjeng dalem seueur. Kapungkur teh upami ningali sejarah mah aya 60 dalem sawidak anu dididik di daerah Majalengka manahnya atanapi daerah Subang asana upami telepat punten ya. Eta dalem teh 60 dalem teh tugasna teh bisa saantero Tatar Sunda. Itu tugasna pemerintahan, kebudayaan jeung keagamaan. Tah para dalem eta anu seseueurna nyiptakeun samacem jang-jawokan eta teh. Jadi jampe-jampe eta teh. Jang-jawokan mah lebetna kana oral tradition. Naon eta teh artinya? Tradisi anu turun tumurun ti lisan ka lisan deui nya kitu teu aya. Ieu aya buku jang-jawokan teu aya. Bapakna Mang Nut nya, abah misalna ngawariskeun ieu jang-jawokan ieu ka Mang Nut, ku Mang Nut diwariskeun deui ka anak keturunan Mang Nut. Tradisi turun temurun disebut oral tradition. Eusina teh aya metode caranya. Terus nu kaduana aya silsilah keturunan, aya ilmu pengetahuan seueur lamun didalami mah kitu eta teh ngan nyumput dina silib teh disumputkeun ilmu pengetahuan anu disumputkeun disebut jang-jawokan gitu. Geuning meuni yakin meuni naon kitu teh meuni luas gitu nya. Jadi ningali sesuatu mah ulah seperti urang ningali gitu. Cai laut nya. Di luhur mah jigana aya omak we hungkul. Coba teuleum ka jero. Bener teu? Beuki jero urang teuleum, beuki loba anu kapanggih ku urang, bener teu? Bener. Kitu dina kahirupan ge dina ilmu ge kitu. Ngarasa urang geus pinter, padahal can pinter di mana jolna. Sok jeroan deui ilmu, pilari deui ilmu, beuki seueur mau kapanggih ku urang maka beuki naon teh? Beuki pinter, beuki seueur ilmu nu kasungsi, beuki ngarasa bodoh jelema mah. Bener. Da mau teu aya nu pinter da ilmu Allah mah moal aya kerdil. Bener. Agama ge jembar atuh. Urang ulah kerdil gitu cenah. Ari miarsa duh hatur nuhun ya. Sami teu ieu aya urang lajengkeun deui nya dina waktos-waktos aya bolongan tentang naon kitu teh jang-jawokan segala rupa nu itu nya hatur nuhun wa. Sami